Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Aditya Agustin Srajat. Di dia abdi bade ngadugikeun warta tentang kecelakaan mobil motor di Jatinangor. Kecelakaan antara mobil jeung motor di Jatinangor. Tepatna di hareup McD anu anyar dibuka. Poe Sabtu 11 Februari 2023. Sakitar jam 8.40. Akibatna jalan jadi macet, peda mobil banna teu bisa dibelokkeun. Mobilna teu bisa dihurungkeun, jadi ngahalangan jalan. Alhamdulillah tak aya korban dina kajadian ieu. Sopir mobil ngan rada syok jeung nu mawa motor ngan luka-luka. Menurut kesaksian warga anu aya di tempat kejadian, kecelakaan ieu teh disebabkan mobil nuju tarik, aya motor ti arah berlawanan langsung nyebrang. Pak Ahmad, sopir mobil anu terlibat kecelakaan, manehna ngomong jujur emang nuju tarik. Peda buru-buru nuju nganter pesenan. Menurut kasaksiana, motor anu ti lawan arah emang ujuk-ujuk nyebrang, jadi manehna teu kaburu ngerem. Ternyata anu mawa motor teh nyaeta Randi, saurang preman daerah anu emang terkenal. Manehna nuju mabok berat, pas ditanya-tanya oge manehna kalah ngamuk-ngamuk. Warga anu kaganggu jadi nelpon polisi. Jadi Randi salaku preman eta diamankeun ku polisi. Sakian anu bisa diinformasikeun ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.